Mangga wargi-wargi sadaya caritana urang lajeng deui tekeng hilapnya wargi sataacan sim kuring neraskeun cariosna subscribe-nya channelna supaya dongengna biasa manjang sareng leuwih pogot deui kitu dina midangkeunana. Mangga pruh supados teu nyangkolong kada waktos. Harita Mang Omon ngahuleng terus bari nyekelan tarangna. Aing kudu ka mana neangan pagawean anu matak beunghar, tapi ulah sampai bobolokot kawas warga ieu lembur sabab di Ciburial mah rata-rata gawe teh kan kaleuweung jeung kaleuweung. Nu kitu mah moal matak pibeunghareun ceuk Mang Omon bari garo-garo teu atuh. Keur kitu teh selengseng karasa ku manehna teh bau beuleum belut anu keur dibeulem ku pamajikanna di dapur. Anjir, etah beuleum belut kaosna mah geus asak. Aduh, ngabibita ka aing beuteung beki murid bae. Anjir. Ieu mah geus kudu meujeuhna dieusian sabab bisi asup angin. Aduh. Nikmat kosna mah madang jeung belut liwat deui. Aduh, bonyok pokona mah ceuk Mang Omon dasar lieur ari neangan keur bekal sapopoe keur ngeusian beuteung mah embung giliran ngambe kadaharan mah irungna teh kawas irung ucing teu kaop karasa bau hanyir atawa kadaharan sejena pasti langsung nyerenteng nyamperkeun harita oge. Mang Omon teu beda jeung irung ucing langsung hudang bari sura-seuri. Heulah geus lah ke deui mikir mah kege meunang bong bolongan di mana bae ti beunghareun mah dari jamat matak beunghar masuk aya bae keg oge ayeuna geura madang bae lah ceuk Mang Omon bari kaluar ti eta kamar. Sedangkeun BNI masih kene nungguan liwat anu can asak ari beuleum belut mah geus arasak. Harita oge diteundeun dina piring seng anu rombeng anu tadi ku Mang Omon babetkeun. Pas Mang Omon kaluar ti kamar kabeneran bareng pisan jeung si Ucil balik ti tampian. Aduh mak, leta sakoredan maliwat teh. Aduh beuteung Ucil mah geus karasa perih kesayang dahar mah Ceuk si Ucil bari nyerenteng nyamperkeun ka indungna. Heula sakeudung Ucil can asak kacida ari belutna mah tah tempo teu karasak ari liwatna mah sabar heula sakeudeuh sabar-sabarnya kasep moal enak kureun ari can asak pisan mah Ceuk BNI bari netep ka anakna. Lila teuing ini geus asak ceuk aing mah keur angkat beuteung aing geus perih ceuk Mang Omon nojol langsung diuk gigireun si Ucil anu diuk dina palupuk. nah hari bapak sugan lapar da Ucil mah teu lapar hayang sote dahar bapak Ceuk si Ucil bari netep ka Mang Omon. aduh pugu Ucil manya jalma hirup teu lapar mun jalma paeh meureun heueuh Ceuk Mang Omon bari netep ka si Ucil. Tuh Ucil mah teu lapar teu kieu hayang sote dahar bapak dari nu sok lapar mah jalma anu sok kieu sok sare bae munggawe ari Ucil mah da osok kaleuweung sanajan teu pungguh oge ok lelempangan
capek tapi tar hayang dahar hayang sote nyatu. Cek si Ucil ningkahan bapana. Sok aya ya bae maneh mah Ucil ulah sok kitu ka bapak teh ningkahan bae aya mah geura dahar bae lah pusing pikiran nu kararitu geus waktu da beunghar mangke ge loba ieu duit mah. Cek Mang Omon bari garo-garo deui bae kana sirah anu teu ateul ari BNI mah harita dina hatena mah ngagerentes. Ya ampun Gusti, buka salaki mah kitu-kitu teuing. Sakitu budak ngomong kitu teh nyindiran tapi teu kahartieun ku bapa nama. Tapi mudah-mudahan awal akhir mah Kang Omon sing ngarti. Ya Allah, paparinan kakiatan kadi sim abdi supados abdi tiasa sabar salawasna sanajan abdi teh tetep bae sok aya kasalna oge kasalaki tapi tetep bae da rek kumaha rek itu oge tetep bae eta teh salaki abdi tapi nuhunkeun Gusti mudah-mudahan sing diterehkeun babalik pikir Kang Omon sing daek gawe sing eling kana diri anu geus boga anak papanjikan. Nah tiba heula nepi ka ayeuna pagawean teh ngan ukur ulin tiuk cinutrung kian penting kadang-kadang lempang teh ka mana matak pika keselen pisan anjeun teh ka Akang Omon tuh dina hate BNI harita. Ma, geus asak meureun ma, geus asak. Ucil mah geus hayang dahar. Ari bapa mah moal hayang dahar da kasare. Cek si Ucil bari tetep deui ka bapana. Sok aya kitu-kitu teuing maneh mah. Ucil, bapa ge lapar. Ulah sok kitu. Sing berkah. Ucil, lamun Ucil teu mere dahar ka bapa moal berkah. Makana ulah nyaahnya ka bapa. Ku bapa bakal didoakeun Ucil teh sing pinter neangan duit tina naon bae sapopoe kabisa Ucil dari bapa mah kieu geuningan bingung kudu gawe naon da kudu kaleuweung mah teu hayang teuing Ucil. Cek Mang Omon geus teu boga ka era deui bae BNI harita sabab aya anakna teu wani morongos ngomong padu bae ka salakina kusabab dihareupeun anak mah maranehna teh embung ningalikeun secara langsung pasea. Harita oge BNI teu hayang loba omong deui meureunana langsung nangtung harita ngajait liwet anu geus asak geus kitu mah liwet teh kumanehna ditiiskeun kana baskom anu geus rawing oge komo deui tadi brong-brang ruksak beki ancur bae tapi kusabab eueuh deui wawadahan anu bisa dipake kapaksa dipake deui. Ih Mang Omon mah jongjon bae teu mikir sakitu tadi ditajongan oge harita nyokot sanggup pangheulana ngalah sorangan kana piring panglobana deui geus teu mikiran anak pamajikan. Aduh Gusti, ya ampun Kang Omon bener-bener teu buka ka era sakitu hasil anakna kemikiran pisan anakna oge can nyokot can naon eta geus kadawek panglobana nyokotna. Ya Allah buka salaki kieu-kieu teuing. Cek BNI dina hatena sabenerna mah geus keuheul hayang ngegerewek nyerekan salakina tapi tetep bae kusabab aya anakna ditahan bae sabisana. Ma, geus lah ulah mikiran hayam anta dinyakaran bae piring jeung sagala kurang dahar ayeuna mah urusan hayam mangke kurang peujit mun aya hayamna Ucil sugan bae di asakan mangeunah meureunna dagingna. Cek si Ucil bari netep ka bapana nyerengeh.
ulah tuh Ucil ayam batur ke dicarekan karek kunaon ke ngabayarna lamun nanyakeun hayamna dipencit bari nage eta mah hayamna ge hayam gede lain panteseun dipenciteun eta mah bahaya Ucil. Cek Mang Omon ngacapruk kasindir oge meureunnan tapi rek ngaku manehna anu najongan barang-barang era meureunnan ari dihareupeun anakna mah harita oge enih nyerengeh sanajan keheul tapi tetep bae kadang-kadang mata pikasirieun. Aduh Kang Omon aya bae